dah mau tidak mau abdi teh riweuh atuh da buya, abdi teh jeung melakui sagala rupa. Kumadinya eta mah tinggal aranjeun we sing bisa ngabagi waktu. So kemana waktu keur kasab, mana waktu keur ngaji ka ulama, mana waktu keur salat, mana waktu kitu kudu aya. Di mana urang bae hayang bagjah henteu, hayang jadi ahli surga henteu, hayang salamet henteu, hayang mulia henteu. Kan mun we hayang bagja, hayang mulia, hayang untung, hayang jadi ahli surga urang, atuh sok hirup teh sing daek ngaji. Ngaji ilmu keimanan, wangun tak iman dina ati. Ngaji ilmu hukum, ya. Nganyahukeun parentah pangeran, nu wajib nu sunat, ya. Tuluy perah kaynya lakonan, nganyahukeun larangan-larangan pangeran, nu haram nu makruh, tuluy kaynya jauhan ku urang dina hirup.